Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun abdi di dieu janten calon siswa jeung abdi oge janten guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, punten abdi bade wawancara tiasa kitu. Oh, nuhun tiasa. Ti iraha bu guru ngawulang di Emia Taqwa. Tos lami neng, aya kana 6 taunna. Ti iraha ibu janten wali kelas. Tos 3 tahun. Naon sababna ibu ngawulang di Emia Taqwa? Kumargi ibu hoyong janten guru ti Alif. Kumaha pengalaman ibu janten guru? Sakapeng seneng atawa sedih. Kumaha rasana ibu janten guru? Ah resepe unggal ditu tiasa pedak jeung barudak. Saha nami kapala sakola Emia Taqwa? Namina Bapak Willy di Kaparit SPD. Saha nami wakil kapala sekolah Emia Taqwa? Namina Bapak Mahbub Sabari SPD. Di mana alamat sekolah Emia Taqwa? Di Jalan Golok Selatan hiji nomor 32. Di mana ruang bapak sareng ibu guruna? Di caket kelas 2. Sabaraha penghasilan ibu dina sabulan? Alhamdulillah cekap kanggo resiko dapur mah. Sabaraha jumlah siswa sareng siswi di Emia Taqwa? Aya kana 528 siswa. Tur nuhun Bu atas waktosna. Sami-sami neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Behind her, she could hear it sound everywhere. I need a girl like you, yeah.